Karaos para mitra dongeng di episode ka episode carios nyambung Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa sabada mangga namatkeun bagian ka-86 ayeuna bade ngahanca bagian ka-87. Mugi-mugi dongeng ieu tiasa nyugemakeun eta-eta hiburan pangbeberamana. Mangga nyangakeun para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ka-87. Mugi-mugi we para mitra dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Ai para mitra kecap panganteur para mitra sadaya amun cenah para wargi sadaya lamun ini cenah atuh cenah para mitra jling di cenah ini para mitra sadaya itunya jling ini cenah para mitra sadaya tetapi naon teh leos ini cenah para mitra sadaya leos ini cenah kitu diantawisnanya gitu jandan kecap panganteur dina basa Sunda tapi lamun daratan breg mun daratan biasa karena hujan biasa breg hujan biasa tapi daratan breg daratan sekaligus mun sakilobana nu daratan teh cenah teu mikir-mikir ti ana teu nyiapkeun tempatna kitu mangga dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ka-87 urang majekeun Wilujeng Dadang. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-87. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-87. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina seri ngadu pelet bagian ka-87. Kocapkeun para mitra bioon harita teh geus tepi ka imah Bah Jilun. Kaayaan kacidati iseunana siga teu aya jalmaan atuh rada bingung bioon gawena palahak polohok diburuan nitenan kaayaan di dinya. Sedang Bah Jilun teu ka mana-mana ti beurang keneh ge cicing we di tengah imah. Diuk dina korsi setengah nyumputkeun maneh teu hayang patepung jeung bioon da hayang ge jeung nyinining. Atuh basa bioon datang teh Bah Jilun keur ngelepus udud bari ngalamun. Lamun nyinining datang ka dieu, hardina pelet aki adi teh geus mimiti teurak. Kuduna mah ayeuna teh geus katempo hasilna, sabab geus sapoe sapeuting ti mimiti di daharna teh. Tapi naha can aya hasilna nya? Boa-boa teu teurak pelet teh, dan nyinining teu datang-datang. Atawa peda can patepung kitu. Nya moga-moga wae mah datang ka dieu jeung indungna. Da tadi geus dijangjian ku aing. Kitu cek hate Bah Jilun. Nyipta-nyipta nyinining nu bakal datang ka manehna bari mawa harepan anu endah. Cek sawangan Bah Jilun nyinining bakal datang bari menta dikawin. Barang keur ngalamun kitu kadenge aya nu kaketrok kana panto disusul ku nu pupuntenan. Bah Jilun meuni curing hak lantaran keur ngalamun aya nu ngagebah. Tapi can wakane malan kalah dengdek ngadedengekeun nu pupuntenan bari ngupat jeroning hatena. Ai, na saha nya jiga nama awewe sorana teh? Tapi saha nyinining kitu atawa lain? Acang tu nyinining da kamari geus janji ka aing. Bah Jilun cengkat lalaunan bari tuluy ngatayep siga nu sieun. Sieun kanyahoan kuno aya di luar, keur kitu nu di luar gegeroan beuki bedas. Abah, ieu abdi bukakeun panto atuh. Cenah siga nu teu sabar. Hayang geragok tepung jeung Bah Jilun puguh we Bah Jilun rada gugup. Nu gegeroan siga nyinining meuni asa napal dina ceuli nong toreng kadenge wae. Keula nyai sing sabar atuh saeutik. Bah Jilun bari muru kana panto hareup. Kolotrak ngalaan tulak berai panto dibuka barang breh tetela nu di luar bioon. Meunang dangdan meuni ginding puguh Bah Jilun colohok bengong. Panon melong teu ngiceup-ngiceup bakat kureuwas. Da sidik pisan nu datang ka manehna lain nyinining tapi indungna. Ari bioon ngarasa bungah lantaran pribumi aya sarta geus mukakeun panto. Nyeh seuri bari panon ngadila ka si Abah. Pok ngomong semua ogoan. Be, si Abah menihara rese muka panto teh. Teu suka didatangan ku kuring.
Apaan geus janji tadi si Abah nu nitah? Bioon ngomongna kitu, malah teu nunggu jawaban tuluy unggah ka tepas. Gek diuk dina kursi hoe bari rarat-reret gumelis, puguh we Bah Jilun colohok bengong. Dengartieun kana maksud Bioon matak lelenyapan kana hate. Wae, na kunaon Bioon? Kunaon ieu teh? Naon sababna jiga nu ngalinur? Eling teu? Ceuk Bah Jilun dina hatena. Bari mureleng hapunten ceuk Bah Jilun. Geus kitu kalayan tenang. Abah, kalah kang ngahulang halali deui kanu janji. Nu tadi teh apan kuring dititah ka dieu ku Abah. Taina datang nu hartina mah kuring satia satuhu ka Abah. Nohonan kana janji nu tadi? Ceuk Bioon nyarita teu puguh tujuan. Kawas nu teu dipikiran heula. Ari Bah Jilun teu buru-buru nemalan kalah kacolohok bari gogodeg. Kareuwas jeung kaheran beuki namahan malah tibatan diuk mah kalah kanangtung di pojok. Siga nu sieun ku Bioon pok nyarita bari melong sorana rada ngageter. Ge. Nah aya naon atuh ye Debi? Naon maksudna teh? Si Abah mah siga nu ngareuykeun. Piraku teh emut kana janji. Apan Abah mi barang sangkan kuring ka dieu, Abah rek mere lauk emas gede hayam jajangkar kitu cenah. Piraku teh emut. Cek Bioon bari melong ka Bah Jilun. Nu harita colohok beuki heraneun. Oh nya kaharti tapi kumaha tuh naon maksudna ari bibi teh? Nah jika nu ngalinur eling tawan teu. Bah Jilun kapaksananya nepi kadinya lantaran kaget ku lalampahan Bioon. Teu akur jeung biasana estu beda ka bina-bina. Kadi atuh Bah mangga calik dina kursi piraku pribumi kitu. Teu pungah kadatangan ku kuring kitu. Apan Abah nu nitahna oge sangkan kuring datang ka dieu? Ceuk Bioon bari ngagupayan. Tuluy nunjuk kana kursi nu kosong nu aya gigireunana. Nyaho atuh Abah rek diuk tapi buru-buru terangkeun heula. Naon maksudna atuh Bioon teh nu sanyana? Dari perkara lauk emas mah geus kaharti atuh. Bah Jilun can wah ka diuk. Panon teu oleh neuteup ka Bioon sabab anu beda teh lain tingkahna wungkul najan dangdanan jeung caritaanna lagi kacida bedana jeung biasa matak nimulkeun kapanasaran. Sabangsuna lamun Abah hayang terang kana maksud kuring, Abah kudu calikeun di dieu sok di dieu ulah kitu ah. Sok ah, siga nu ngewa ka kuring teh sok calik di dieu Bah urang ngobrol jeung kuring. Bah Jilun eleh deet. Da memang kapikir kumanehna asa goreng kacida lamun kasemah kitu peta. Tungtungna gek diuk dina kursi ngan memeh diuk. Di diukan teh ditarik heula rada ka tukang anggang jeung mejana. Siga nu embung padeukeut jeung Bioon geus kitu pok ngomong. Sok atuh geula nyaritana kumaha ka hayang Bioon teh? Ya Abah nah sasauran teh betiga bolon. Apan kuring teh haja pisan hayang tepung jeung si Abah pikeun nyumponan janji nu tadi. Atuh saja bati kitu asa wajar we mun kuring datang ka dieu teh. Apan Abah sorangan nu ngaharepkeun sangkan kuring ka dieu. Ta ayeuna lamun Abah bener-bener mika hayang ka kuring, taya halanganana. Pan harapan Abah ge kitu lain. Piraku teu papalimpang jeung isi hate. Mun rek papalimpang jeung isi hate piraku Abah? Ceuk Bioon nyaritana siga nu linglung. Estu jauh pisan jeung pribadi Bioon sasari puguh we Bah Jilun beuki reubaseun teu sangka rek kitu jadina. Ke Bi. Ulah ka kadinya nyarita Debina iraha Abah mika hayang ka Bioon. Jeung dinaon sabada mah kitu kalakuan teh naha. Teu era kumang kurip sing eling apan Bioon teh geus kolot. Abah mah teu mika hayang ka bibi hayang solekan nyining. Tapi nabat ngarebut hanceng anu jadi anak atuh. Ceuk Bah Jilun blak-blakan. Sabab asa teu ngarti ku polah Bioon ka ciri jiga teu eling. Ah, si Abah mah sok ka mana wae nyarita teh. Atukeun bae Kang Kurip mah. Geus lain-lainna deui lah. Kuring mah ridho papisah jeung manehna ge asal bisa laksana ngahiji jeung Abah. Atuh saja bati kitu Abah ulah salah pilih, ulah mika hayang ka nyining. Eta mah bagian nu ngora. Mun Abah aya keneh ka hayang mah ka kuring ge sababad saimang jeung Abah ayan adiri Abah. Tak kitu Abah. Bah Jilun teu nemalan para mitra. Manehna kalah ka ngahuleng beungeut pias bakat kureuwas. Lantaran beuki yakin bae yen Bioon teh nekad hayang dikawin ku manehna. Sulaya tina panyangka nu datang kalah indungna. Bah Jilun ngan ukur ngupat dina hatena bari molohok ka Bioon. Beuh, cilaka ieu masalah alamat sigana teh. Sabab nu dipelet anakna rinu teurak indungna. Nah kumaha mun geus kieu ye? Naon sababna bisa nyalahannya? Sigana mah Aki Andri nu salah ye moal burung salah ngecapkeun meureun. Rek nyebut ngaran nyining kala Bioon. Da buktina kala ka kieu ye. Ceuk Bah Jilun dina hatena. Teu puguh rarasaan gek diuk get asa teu napak. Diuk asa teu napak sedengkeun Bioon beuki panasaran pok nyarita deui. Kumaha teh Abah? Atuh kala ka ngahuleung hayu urang ngalalauk.
Apan kamari geus janji ka kuring, cek Bioon beuki wani. Siga geus biasa deui aya di dinya teu ngarasa kagok atawa asa-asa. Nu akibatna Bah Jilun samarampa jeung samar pola. Sieun keuna kupi tenah bisi magarkeun manehna ngahajami kahayang ka Bioon. Tangtu mangkurip bakal ngamek ka manehna. Tapi basa Bioon menta lauk Bah Jilun asa dibere pijalaneun keur ngusir Bioon sina kaluar ti imah. Jeung deui susuganan ari geus dibere lauk mah Bioon buru-buru balik ka imahna. Ayo urang ngalalauk, da loba lauk mah galede ongko. Jung Bah Jilun nangtung. Hayang buru-buru nyingkahkeun Bioon ulah cicing di dinya. Tapi katarimana ku Bioon geus beda, Bah Jilun mah anu nyumponan pamenta dihartikeun sejen deui ku manehna. Tu dan nya Abah mah bager jeung berehan. Nuhun Abah, nuhun pisan. Katarima ku kuring. Tetela Abah teh jalma bager jeung pikaresepeun batur. Sabab bener-benernya ka kuring ongko. Yu atuh Abah urang ngalalauk nanya. 2 sakalian ngarah loba rada loba jeung nu galeden yang lana Abahnya. Bioon kalah beuki ogoan. Puguh Bah Jilun beuki heraneun kitu salah kieu salah. Tapi teu loba omong para mitra. Buru-buru turun kaburuan, rek muru ka sisi balong. Bioon teu cicingeun tuluy nangtung sarta nuturkeun ka Bah Jilun. Sanggeus aya di buruan Bioon ngadeuketan leumpang ngareneng jeung Bah Jilun. Malah leungeunna nyekel kana pepeuteuyan Bah Jilun. Puguh si Abah jadi samar pola kapaksa leungeun Bioon dikepeskeun. Is, naonan itu ka ditu aduh halido lah. Ih, si Abah menik mung di deuketan teh nya. Ulah kitu atuh Abah pila kadar dicekel pepeuteuyan. Na kumaha mun dicekel pangamung? Cek Bioon bari ngareret. Leungeun kapaksa dilesotkeun. Ih, sok ka mana wae ngomong teh kawas nu teu hidang. Geus jempe ah, urang buru-buru ngalalauk, buru-buru balik ka imahnya. Mang atukeun urang pasah ku kuring. Ge geus asak rek dianterkeun sabare ka dieu. Ngarah Abah ngiring tuang lauk emas, meunang masak kuring nu ngeunah teh Abah. Cek Bioon pipikiran geus jiga geus teu jalan sakabeh omongan jiga teu dipikiran. Ih, lain rek nitambang masakeun Abah mah tapi keur dahareun mangkurip ieu mah. Mun geus asak mah dahar we di ditu pe kadinya. Temal Bah Jilun bari leumpang. Oh mangga kitu ge diantos pisan ku kuringnya ka ditu engke nya. Kira-kira liwat wanci magrib sumpingna urang ngariung tuang sasarengan. Bioon teu eleh ngomong unggal Bah Jilun nyarita. Siga nu tetep mere harepan ka manehna. Bioon geus bener-bener katarik ati ka gendam rasa. Ku Bah Jilun kapelet ku kasihan nu kacida matihna, montel lengket masket teu bisa lesot deui. Si bados dia. Aku mah ieu teh ka mana wae ngomongnya si onje palang siang siwa yeuh. Atawa rek geuring sarap meureun. Ceuk Bah Jilun. Ukur ngupat dina hatena teu nemalan deui kana omongan Bioon nu kacida mata kreuasna kana hate. Sabab Bah Jilun teh sieun ku mangkurip. Bisi magarkeun nyaan manehna nu mikahayang padahal mah lain kitu. Aya lauk naon wae Abah di balong teh? Seueur sigana morinya. Cek Bioon nanya panon melong ka balong nu geus deukeut pisan. Loba da melakna ge sakintal sakali ngabruskeun teh. Jawab Bah Jilun teu euleum-euleum ngomongna. Dapon ngab teh sanyana. Bagja engke kuring mah meunang ngalalauk ku sorangan meureun nya sabab moal keur saha deui asal Abah geus ngahiji jeung kuring. Naon ka mana wae ngomong teh? Teu hayang kitu Abah mah. Nasaha nu mikahayang ka Bioon? Sok tara urus ai naon-naon teh. Pan Abah make nanyakeun deui geus ah. Na make mungkir. Bioon keheuleun, beungeutna beureum tapi yakin siga nu taya ka era. Bah Jilun teu ngomong deui lantaran geus tepi ka sisi balong. Kalayan teu asa-asa brus ancrub ka balong bari mawa paranti ngarungkup lauk. Bioon nangtung di sisi balong bari melong ka Bah Jilun. Nu harita keur ngintip lauk mun aya nu ngucibak dina cai tuluy dirontok. Dirungkup meuni tarik tapi sakali 2 kali mah teu hasil nu karungkup teh ukur caina. Para mitra kaum dangu, akhirna mah hasil oge ngarungkup lauk emas meuni gugudubugan bakat ku gede. Bah Jilun dongko gudibeg lauk teh ngagurubung. Cai muncrat kada beungeut meuni baseuh lamokot Bah Jilun ku kulutus ari Bioon ngagik-gik seuri. Eueuh meuni ageng Abah. Buru-buru bawa ka dieu urang kerong. Kerongna para mitra dieu diir. Bioon meuni bungaheun lantaran geus hasil meunang lauk sedengkeun Bah Jilun teu nemalan. Jamedud baeud bari nangkeup lauk. Dibawa ka darat barang geus tepi terus lauk ditalian sarta dibikeun ka Bioon kalayan teu loba omong jerut turun ka balong rek ngalah hiji deui. Ngalah nu leuwih gede Abah ulah leutik teuing ngalah lauk teh atuh ngarah wareg keur sakula wargaeun apan kanggo Abah hiji. Cek Bioon. Paroman marah mai lantaran yakin Bah Jilun teu lebareun ku lauk. Dibikeunan ka manehna Bah Jilun tetep teu nemalan kalah ku kulutus jereueun hatena. Waduh, kudu kumaha mun geus kieu aing ieu?
Aduh aya we ya. Sigana masih wah bion teh. Kalakuan jeung omongan teh beda jeung sasari. Kudu kumaha nyinggahkeun nya buah-buah matak jadi kasakit ya. Kitu ceuk hatena. Tuluy ngarungkup deui lauk kabeneran meunang deui teu jauh jeung nu tadi gedena ampir sarua geus kitu mah Jilun hanyat ka darat. Nuhun abah meni arageung kieu wareg hiji ge ku sorangan. Moal burung bucit trek beuteung teh. Ulah geus meunang mah balik ka ditu ulah lali di dieu. Bising mangkurip nyangan. Jeung dia geus burit ongko ieu teh. Jilun meuni tegeug ngomongna. Satengah musir ka Bioon tapi Bioon teu asa diusir. Lantaran geus meunang lauk emas sagede bitis 2. Mangga atuh abah hatur nuhun nya. Kada ulah poho engke pada magrib ka ditu urang tua ngariung jeung si nyai. Bioon siga taya ka era. Tuluy balik bari ngajingjing lauk. Samemeh jauh gugupai heula karasana ku Jilun matak ruy rei sebel. Mun kongang mah hayang nyarekan tapi ngan ukur gusap dada. Bari gegelendeng ka Bioon nu geus angang. Aya we pikiran teh ya. Sigana bakal jadi pikiran jeung masalah teh. Aduh. Nasib kelakuan si Bioon kaya ngabibikeun babasehan ya bakal jadi bahan pamikiran sadarea. Kumaha mun kanyawan ku mangkurip tang tu aing teh katempuhan. Kudu buru-buru dilengsekeun jeung ngada aing teh disalahkeun ku mangkurip. Nah, atuh hayang ka anak nambet beunang indung nya. Cilaka mun kieu mah matak barontak di kula warga. Kitu ceuk Jilun. Tuluy ngadeukeutan tampian rek ngumah leungeun jeung suku nu kalotor ku leutak. Panon poe geus lila surup dijajabkeun ku reangna sora gaang jeung jangkrik. Di sisi lemur kadenge sora tengwer tongeret matak namahan lewang. Ari jalma-jalma urang Cibonteng geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Diburuan geus teu aya barudak keur ulin lantaran geus disapih ku wanci magrib. Nu misahkeun antara beurang jeung peuting. Jangjang peuting geus meber langit katempo ku labu dipapaesan ku baranana bentang. Siga mutiara nu pating kariceup diawurkeun ku pernekana permadadi nu warnana hideung semu bulao. Dina kaayaan kitu Bioon masih kene aya di perjalanan. Balik di imah Jilun bari ngajingjing lauk 2. Kaburitan lantaran Jilun heseun ngalalaukna. Atuh teu bisa buru-buru diasakan harita. Bagja aing geus hasil ngadeukeutan Jilun. Yakin mikanya ka aing siga nu mung sote api-api we meureun pura-pura tahan harga. Padahal mah leuwih panteng ka aing teh. Buktina mikeun lauk meuni 2 siki. Mun dibangun hal gampang, sugan we isuk page tomere muning lah. Cek Bioon bari rurusuhan muru imahna. Nu geus katempo cemporna kucap kiceup. Panto hareup muka sigana mangkurip jeung nyinining teh geuk aya di tepas. Ngadagoad Bioon nu teu aya bae balik. Akhirna para mitra Bioon nepi ka imahna tuluy unggah bari ngajingjing lauk. Puguh mangkurip colohok bengong rada keheul ka pamajikan. Nu kamalinaan mangkurip teh teu bungah nempo nu mawa lauk sabab asa teu pati hargaan. On. Nah kamalinaan teuing liar teh wayah kieu ka kara jebu. Tas nyeunah naon heula di imah Jilun teh atuh ha? Ceuk mangkurip bari mureleng ka Bioon. Nu nangtung keneh ngajingjing lauk reg Bioon eureun da tadina mah rek kebat ka pawon. Kumaha ari Kang Kurip? Apan ti beurang keneh geus bebeja. Yen kuring rek ulin ka imah Jilun rek menta lauk emas teh. Tah ieu laukna ieu, tah ieu. Bari ngacungkeun lauk emas. Panon melong ka salakina. Teu kudu diomongkeun deui, nu kitu mah da geus nyaho akang ge. Tapi nu ditanyakeun ku akang na mani kamalinaan teuing. Taos naon heula? Na teu inget ka imah, sakieu geus poek teh ka kara jebul. Ih, ari Kang Kurip. Atuh dalila ngalalauk teh hese newak hiji oge. Ngalalauk teh ngandalkeun rangap, teu dibadahkeun balongna. Lah, keur naon mawa lauk ge ari mata kriweuh mah. Mun geus nyaho hese mah balik we atuh matak naon mun isukan deui. Mangkurip tetep keheuleun. Sabab imah Jilun teh deukeut jadi teu pantes lamun kudu nepi ka poek teh. Keun bae atuh nahan meni rewel teuing bari oge. Da lain ti mana tapi di imah Jilun. Nu ti beurang keneh geus dirancanakeun. Geus atuh mah matak naon-naon bari oge. Bioon ngalios ka pawon. Teu malire ka mangkurip anu masih keneh ambakkeun. Tapi mangkurip teu kamalinaan manehna buru-buru mepes amarahna sangkan teu kateterusan ambak. Dipepes mepes mepes ngemepes ya para mitra. Meper amarah. Keun wae atuh paulah seueur saur lah urang tanya ku abdi. Nyinining oge hatena mah heran lantaran sikep indungna jadi robah ti biasana. Tuluy manehna nuturkeun ka pawon. Rek nyampeurkeun ka indungna ka sampak Bioon keur diuk nyang hareupan lauk nu diwadahan ku baskom gede. Rek dikumahakeun ieu teh mah meni arageung laukna nya. Urang recah heula sarta urang samaraan ayeuna. Tapi ngasakanana isukan we lantaran ayeuna mah peuting teuing moal puguh.
jawab Bioon bari terus ngeuritan lauk emas. Diatur di hade-hade ke anak namah teu malire teu ngareret-reret acan ngan ukur ngomong jiga sahayuna. Ti sahay teh mam ni arageung. Panti Bajilun pilakunya itu nyaho. Nyaho tapi meuni burit-burit teuing mak. Nyenining panasaran. Alah, tong loba tanya siga bapa maneh barina oge. Nah, da teu tas naon atuh. Apaan geus puguh tas ngalalauk heula. Teu nae ulah loba omong. Tuh pang nyokotkeun uyah anggur. Urang jeung asam sekalian. Nyenining teu ngomong deui hatena beuki heran. Tuluy nyumponanna panitah indungna. Nyokot uyah jeung asem sarta tuluy mantuan miara lauk. Teu nyampeurkeun deui ka bapana nu keur ngadaweung di tepas hareup. Dina kaayaan kitu torojol ading datang bareng jeung Pak RT siga nu dines naker. Sanggeus duanana dariuk kalayan tumaninah pok mangkurip nanya bari neuteub hatena rada reuas. Hae, aya naon ieu jang ading oge Pak RT meuni asara reuas ting ieu teh. Siga-siga aya perlu nu kacida pentingna. Sok atuh geura terangkeun ka kuring. Kieu mah kuring teh bieu disampeur ku Pak RT. Urang kumpulan di desa lantaran aya bada mikeun nu kacida pentingna. Malah urang sekalian nyamper Bajilun da kudu diajak cenah. Ceuk ading. Nah, leres kitu Pak RT kumpulan naon cenah. Mangkurip ngareret ka Pak RT. Nu keur ngajemprak sila bari udud. Nuhun Mang, leres pisan urang ngariung di ditu jeung batur. Tangtu geus loba. Aya bada mikeun aya sangkut paut jeung keamanan lemur. Wayahna ripuh saeutik mah init. Bisi teu ngarti ke aja milu kumpul mah. Sabab aya perkara penting cenah. Jawab Pak RT dari pisan. Oh, kitunya mah atuh da teu ripuh kuring mah. Kedaguan bebeja heula ka indung budaknya. Mangkurip nangtung tuluy asup ka tengah imah sarta kebat ka pawon bebeja ka Bioon rek kumpulan. Sanggeus bebeja ka Bioon mangkurip jeung ading katut Pak RT arinit ngajugjug ka imah Bajilun rek nyamper bari ngaliwat. Atuh di imah Bioon jadi jempling ngan ukur aya duaan awewe wungkul. Para mitra kaum dangu, tekung silila sabada mangkurip init. Ka imah aya nu datang harita teh para mitra sadaya. Horeng teh Bajilun. Anu maksudna rek ngahaja harita teh ngedatang rek nepungan sarta rek nitenan kaayaan Bioon. Harita teh para mitra sadaya. Nah rek sarua jeung tadi atawa moal Bioon teh cenah. Kitu maksud Bajilun. Sadatangna ka hareupeun imah pok manehna uluk salam. Punten Mangkurip. Mangkurip araya ye teh? Aya mangga calik. Bioon menigiatna keur bungaheun aya nu datang.
apal kana sora Bahjilun anu harita keneh muru ka hareup bari leungeun kalotor da keur ngarecah lauk ari nyinining coloho. Mangga calik Abah, aduh hatur nuhun keur sumping, sok calik ulah asa-asa da mangga ge aya. Cek Bioon bari melong ka Semah. Meni gepiak narimana Semah teh bungah nu taya papadana. Oh, mangga bi mangga. Bahjilun rada gugup. Gek diuk dina samak nu tadi cankung si ditilepan. Geus kitu Bioon balik deui ka pawon. Rek ngumah leungeun nu kalotor sanggeus tepi ka dapur pok ngomong ka anakna. Haharewosan jiga nu sieun ngaganggu ka Semah. Nyai, tuluykeun pagaweannya marek yang hareupan heula Semah. Teu puguh ari aya teu aya nepungan mah. Saha Semahna mah? Nyinining kalah malik nanya. Bahjilun rek nepungan ka hidep. Mun daek maju mah teu tepungan, bisi aya perlu ka hidep. Bioon siga nu nguji ka anakna. Da seun sanya nama hariwang bisi anakna daek nepungan. Mung nepungan Bahjilunna juga ku emak. Keuni mah pagawean mah dibereskeun ku kuring da kari saeutik deui. Syukur atuh pek sing benernya. Bioon buru-buru ngumah leungeun. Sanggeus dielap tuluy nyampeurkeun ka Bahjilun. Bari teu poho mawa cai enteh jeung lalawuhna sanggeus aya di hareup gek diuk bari nyodorkeun susugu. Mana Mang Kurip teh bi Abah teh aya perlu ka mangna pugu. Ceuk Bahjilun. Geus hayang geura tepung jeung Mang Kurip da ka Bioon mah teu aya rencana rek nepungan, malah mun bisa mah embung papanggih. Nu mata teu kanyahoan leosna Kang Kurip teh Abah. Duka nuju ka mana atunya da teu beja teu carita. Sok atuh ngaleueut heula susuganan ke mulang. Sawios teu kedah asa-asa da teu aya sasaha. Ceuk Bioon siga nu sieun ditinggalkeun. Hayang ngariung bae jeung Bahjilun ngarah jongjon ngobrol. Moal lila atuh ari si mamangna eueuh mah Abah teh aya perlu nu kacida pentingna. Keun bae rek diteangan sugan aya di imah Pak RT. Bahjilun cengkat. Rek indit tapi teu kanyahoan panto ditutupkeun ku Bioon. Bakat ku hayang ngobrol geus kitu gek diuk deui bari nyarita. Ulah waka angkat atuh Abah sok ngaleueut heula. Nah sieun-sieun teuing ku kuring teh da moal matak naon-naon jeung moal matak dikerekep atuh. Bahjilun bingung. Akhirna daek teu daek manehna diuk deui, jep jempe teu waniun ngomong. Sabab pikiran jadi tagibur rarasaan teu pararuguh. Hate meuni lelenyapan sok sieun kanyahoan ku Mang Kurip. Abah, mangga dileueut atuh tah. Nah meuni kalah kangahulang di suguhan teh. Ari moal ngaleueut mah keur nanaonan los-los ka dieu bari oge. Bioon meuni keukeuh hayang kadahar susuguhna ku Bahjilun. Sedeng Bahjilun kalah beuki geumpeur. Samar polah samarampa, tapi lila-lila sadar lamun kitu terus-terusan bakal leuwih goreng. Bioon nekad ngalampahkeun leuwih goreng nu bakal ngawiwirang ka manehna, pok Bahjilun nyarita. Mangga atuh bi ditarimakeun ku Abahnya. Kituna teh bari nyokot gelas cai enteh. Regot nginum bangun nu dipaksakeun. Nuhun atuh Abah sok ngaleueut sing tenang, dupi Abah bade aya naon atuh ka Kang Kurip teh. Mun aya naon-naon mah langsung we ka kuring. Da moal matak naon-naon sarua bae. Cek Bioon ngamimitian ngajak ngobrol. Ngan ayeun mah beda jeung nu enggeus-enggeus, jiga nu daria naker. Teu aya naon-naon rek ulin we Abah mah. Nya nuhun atuh mun kitu mah Abah teh mut wae keneh kana janji tadi. Yen bade tuang ngariung di dieu nya ke antosan. Laukna nuju diasakan heula. Teu acan rengse da tadi teh datangna ka dieu sonten teuing. Tenang we nya da moal matak naon-naon. Mangga ayeuna mah ngaleueut heula saaya-aya. Cek Bioon. Bangun anu gumira pisan disangkana Bahjilun rek ngadondahar. Sakumaha ceuk harepan manehna tadi atuh pugu Bahjilun meuni reuwaseun da teu rumasa boga niat nu sarupa kitu. Lain kitu bibi Abah teh aya perlu ka Mang Kurip. Moal ngadondahar jeung lauk mah sabab lima ge loba dahareun. Geus arek balik heula Abah teh nya. Jung deui Bahjilun nangtung. Geus hayang indit ninggalkeun imah Bioon sieun katempuhan. Tapi Bioon keukeuh ngajak dahar babarengan sarta lauk nu tadi rek diasakan sakalian. Bahjilun jadi samar polah kitu salah kieu lain. Dina kaayaan kitu di luar aya nu kaketeyepan sorangan. Hiji lalaki nu bangun panasaran horeng ading. Manehna ngahaja balik deui ka imah Mang Kurip dititah ku Pak RT pikeun nyusulan Bahjilun. Sabab tadi teh ngabejaan yen Bahjilun mah teu aya di imah. Dare ka Mang Kurip nu matak harita ading datang deui. Manehna kaget ngadenge nu ngomong ditepas bangun dari anaker. Ai sada si Abah keur naon nya? Curiga ieu tangtu ngaheroan nyinining. Aduh, dasar aki-aki lebokeun tetelo. Sakieu geus peuting teh masih keneh we cicing di imah awewe. Cing rek diintip sia keur ku aing keur naon atuh teh. Ading ngadeuketan kana bilik tuluy noong bari nogel. Breh katempo Bioon keur diuk pahareup-hareup jeung Bahjilun. Bari ngomong dari anaker. Ai. Nah geuning jeung Bioon, panyana teh jeung nyinining. Keur bae jeung indungna mah da naon-naon ieu.
Cek hate ading bari tuluy cengkat deui sarta ngadeukeutan panto. Langsung keketrok sarta jadi tarikeun tapi teu ngomong. Bah Jilun ngarenjag bakat keureuwas sok sieun mangkurip datang sarta goreng sangka ka manehna. Beungeut Bah Jilun menipias kumis siga nu lapes bakat ku hariwang. "Saha Dade?" cek Bah Jilun bari ngareret kana panto. Bi Oon mah teu ngomong buru-buru ngojengkang kana panto, berai dibukakeun bereh di luar ading keur ngajanteng deukeut golodog. "Heuh Bah, disaur ku Pak RT. Ayeuna pisan kedah ka balai desa," cek ading nyarita daria jeung tegas. Siga nu ngadakwa ka Bah Jilun, puguh we Bah Jilun mending ngagebeg bakat ku reuwas. Lantaran disangka manehna dituding teu bener jeung Bi Oon, pok ngajawab sorana ngageter. "Narek naon ding da Abah mah teu naon-naon Abah mah. Ka desa teh rek nempungan mangkurip tapi eueuh." Cenah geus boga sangkaan we manehna diintip ku ading. "Nya teu naon atuh da. Teu kudu loba carita Bah, pokona mah ka balai desa we ayeuna. Sabab segala rupa geus kanyahoan mun rek ngagabantah engke di ditu." Tembal ading. Sakalian ngahareuikeun Bah Jilun. Harita beuki katara bangun geumpeur malah ngareret ka Bi Oon kawas nu menta dibantuan. Bi Oon surti pok manehna nyarita ka jang ading. "Muhun jang ading teu naon-naon si Abah mah ka desa teh rek nepungan ka mangna ngan kaparengan keur eueuh. Tak kitu ujang teu naon-naon." "Nya mun rek ngabantah mah di ditu da kuring malah teu nyaho naon-naon barina oge. Segala rupana ge geus aya dina leungeun Pak RT. Sok Bah, urang ka desa." "Nyaman tuh." Bah Jilun gugup tuluy turun kaburuan. Atoh jeung reuwas aya kajadian kitu atoh aya kasempetan pikeun ninggalkeun Bi Oon reuwasna bisinya di desa teh nyampak Pak RT. Nu bakal nanyakeun kana lalampahan manehna. "Di urang ini ayeuna Bah. Teu meunang sumpung simpang heula nya." Bring duanana laleumpang ngajugjug ka balai desa. Diteuteub ku Bi Oon nu ngahuleng reuwas tapi lila-lila mah sadar. Tuluy panto ditutupkeun bari ngomong sorangan. "Moal aya naon-naon barina oge sabab aing mah teu rumasa nyieun kalakuanna salah. Paling rek kumpulan di desa data di rekang kurip kitu." Bi Oon ngarasa tenang. Tuluy kapawon nyampeurkeun deui anakna. Nu saterusna ngarengsekeun lauk kapaksa dipasak teh harita keneh teu diisukeun da bisi bau manten. Para mitra kaum dangu, kocapkeun Bah Jilun nu datang ka balai desa mimitina mah meuni gegebegan. Rek asup teh mandeg mayong lantaran sieun maj-manggih wibirang. Mangkaning di desa loba jalma meuni ngariung loba naker. Tapi barang sup ka jero teu aya nu matak reuwas, Pak RT teu pati malirek ka Bah Jilun. Kalah turus nangtung sarta biantara. Cek, yen acara rek dimimitian dina eta biantara, ku Bah Jilun kaharti, yen tujuan ngan sakadarek nyawalakeun tina perkara rona. Urusan kalanggengan alam lingkungan, penghijauan jeung urusan-urusan diana, nu aya patula patali jeung program pamarentah. Nu keur dihangkeutkeun ku pamarentah ayeuna. Dina usaha ngaronyatkeun kasejahteraan balareha. Malah aya urusan kulawarga berencana jeung urusan nu keur rame jadi garapan sakumna. Barang ngadenge urusan kitu Bah Jilun asa ngemplong hatena sabab bebas tina bang balu hate. Moal meunang kawiwirangan ngan aya buntutna Bah Jilun jadi ngunek-ngunek ka ading asa dibobodo jeung disiksa batin ku manehna. Sabab tadi Bah Jilun teh geus teu geunah rasa sieun dicarekan ku Pak RT. Kurang ajar si Sading geus nyiksa kana perasaan aing teh. Nepi ka seulangan bakat ku reuwas jeung sieun. Munya narek kumpulan mah moal sieun atawa reuwas aing teh. Keun sia ditanya ku aing ke mah, naon maksudna ngareuwas ka aing teh? Cek hate Bah Jilun. Bari kekerot nahan amarah panon bolotot melong ka Pak RT nu keur biantara. Ari ading nu diuk di jeureunana katempo siga nu ngarasa sugema paroman bear marah mai. Gancangna carita para mitra nu kumpulan teh geus rengse, tuluy sarerea bubar. Baralik ka imahna masing-masing ading harita ngoloyong ka beulah kaler. Tapi aya nu noel basa geus tepi kasimpangan horeng Bah Jilun. Anu ngahaja nuturkeun reg ading eureun. "Aya naon Bah? Ngaganggu we kana rek balik teh. Isukan we lah aya penting mah sabab ayeuna mah geus peuting kuring tunduh ye." "Tong loba omong sia Sading Abah rek nanya. Da naonan sia tadi ngabobodo ka Abah? Hayang puas kumaha? Jawab sia." "Ieu mah kena nya kitu da kuring mah teu naon-naon. Sakadarek ngabejaan ka Abah sangkan ulah kamalina anting cicing di imah Nyinining. Sabab Nyinining kabogoh kuring. Geus moal beunang ku batur pokona mah. Najan buah ngora beunang ku Abah ge Nyinining mah milik kuring lah." Cek ading bari ngalengkah deui. Tapi leungeun dicekelan ku Bah Jilun. "Mangke sia mangke heula awal teh suka dibobodo ku maneh. Hate Abah leuwas ka bina-bina. Asup ka balai desa mah nilelenyapan sia. Tapi buktina sakadar ngabandungan ngomong. Nu keur ngayakeun gempungan. Ngareurewas pisan maneh mah ka dewek teh." Bah Jilun tetep keheuleun. Geus balah mah tong uruskeun nu kitu lah. Tunduh ye kaos lin kolot wae lah. Mun rek amak ka kuring.
kuring lantaran kamari geus digagalkeun ku Abah. Hari keur baliklah mentong nyieun gara-gara sok aya wae lah. Tuluy teh ye. Ading jadi nafsu. Geus teu mikir kana naon-naon langsung nyentak ka Bah Jilun. Puguh Bah Jilun ge keheuleuan ari di kitu-kitu mah. Asa diungha ku budak setepak bari jeung asa dihina. Sading sia. Da aing boga harga diri da. Aduh na sia teh kabina-bina teuing. Moal bakal balik sia lamun can laksana nambiling sia da. Bah Jilun beuki abek. Sabab manehna ge geus keheul ti tadi mula. Puguh ading jadi weki keheuleuan manehna ge teu ngomong deui hiuk ngayunkeun peureup rek nonyok dada Bah Jilun. Tapi mendingan sakilat para mitra Bah Jilun ngagilak bari nepak peureup ading. Hiuk plak koleweng ading kagigir. Basa suku Bah Jilun rek ngajajak bobokong ading kaburu tetek deui. Sarta harita teh para mitra sakilat mapag suku Bah Jilun leungeun anu katuhu hiuk cebet bincurang Bah Jilun ditonyok. Aduh. Nya waktu nya ke bujung sep.